Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinaru syukur kasanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Alhamdulillah dina danget ieu urang sadayana tiasa riung mangpulung dina raraga yak seni upacara Paturai Tinang. Wireh simkuring sapakaranca bade ngantunkeun ieu sakola sabada tamat diajar salami 3 taun. Bapa kali Ibu hadirin sadayana anu dipihormat, simkuring pun Revanur Azizah ngadeg di ieu tempat minangka wawaki rerencangan kelas 8 hoyong sasanggem ngedalkeun kareteg angeun. Ungguh ari waktu asa nyaek pisan sajorelak asa kamari keneh simkuring sapakaranca munggaran lebet ka ieu sakola. Ayeuna tos kedah paturai deui. Simkuring sapakaranca kedah miang deui mineraskeun sakola ngahontal hareupan sareng cita-cita. Kantenan bae salami 3 taun diajar di sakola ieu seueur pisan anu bakal janten paninengan. Di dieu di sakola urang nu ngeunah kabetaheun. Simkuring sapakaranca diajar nulari elmu. Ruang riung boh di kelas, boh dina rupa-rupa kagiatan bari sakupeung sempagieun gogonjakan sareng rerencangan. Kantos bae eta sadayana bakal janten paguneman anu moal kahilakeun. Atos kasayan Bapa kali Ibu guru sadayana elmu pangaweruh anu didugikeun ka simkuring sapakaranca tangtos bakal nyerap dina angeun. Janten obor nu nyaangan jalan sorangeun. Kalayan diciping dididik ku ibu bapa guru pisan simkuring sapakaranca gaduh elmu anu mangpaat. Dituduhkeun nu sae sareng nu awon, nu leureuh sareng nu lepat, nu poek sareng nu caang. Teu aya nu tiasa kapisanggem. Iwal ti hatur sewu nuhun kana pirang-pirang kasayan ibu kalih bapa guru sadayana. Simkuring sapakaranca teu tiasa males eta kasayan. Anging ngandalkeun dua pamugi rupiming elmu anu parantos dipaparingkeun, kenging ganjaran anu ageung mangtikel-tikel ti Gusti Nu Maha Suci. Amin. Atuh salami simkuring sapakaranca diajar di ieu sakola, kantenan bae seueur pisan kalepatan, seueur pisan sikep sareng paripolah anu sakapeung. Matak rungsing ngajengkelkeun jalaran kitu ngawakilan rerencangan sadayana dina deungeut ieu simkuring nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan sareng kaluluputan. Pamungkas simkuring saparakanca nyuhunkeun pidua ti Bapa kalih Ibu sadayana, pamugi sadaya alumni nu lulus taun ieu tiasa neraskeun sakola lungsur langsar teu aya halang-halangan, nyuncruk elmu di tingkat nu langkung luhur. Meser kaos di kaputan, meser sendal sareng pita, abdi miyos dek pamitan, rek ngahontal cita-cita. Kamari mawa gaji, ayeuna rek mawa lisah, kamari urang ngahiji, ayeuna urang papisah. Rupina sakitu nu kapihatur, hapunten bilih aya basa anu kirang mareunah larapna, boboh sapanon carang sapakan, langkung saur bahe corek, hapunten anu kasuhun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.